Gila ah. Kaburu ngagolot truk caina tuh euy. Di mana eueuh? Ieu tah maksud aing mah tah ieu di luhur ieu tah. Ngomong atuh aya di dinya. Nah, Aing mah kopi teh asa sengit jeruk. Bebaskeun ka sumur tuh. Aing cek aing mah eta mah kelemahanana dina buukna tah cek aing. Aduh. Ya pare jika bule kieu beureum. Mang lebe mah di HP-an teh. Eueuh ka cereug. Parah nih. Aya. Kenaon, Mang? Bruh. Ayo halan naon eta? Ke mana maneh? Ke mana? Ah, kebon ka ditu. Nah, tuh mau motor. Ayang euy nu kitu eh. Ah, siap. Hayang. Oh, batu. Oh, Pak, sih. Ka mana sih Mang Lebe? Gua sini kan. Ngalah urang ah. Apa lu kieu naon? Dia nyer anjir. Nyer. Ada di kemana sih teh? Mau motor anjir dia. Aleur anjir. Ngeker deh. Ke mana? Aleur anjir hujan deh. Heuh, kumaha maneh we lah lieur aing. Ka kebon itu mah. Ream Gitu. ah. Mah kareger bieu. Heuh, kareker maneh ngaganggu teh. Nah, si ngoba tuh orang dia, orang pasak. Ih. Sok ramai ya ngedaar nu kieu teh. Heeh anjing kah. Heuh, bae lah. Kada diukur kita neng. Nah, ya nama ya opieun teh. Ngen ka dieu. Lah euy. Ah, naon kieu anjir. Heeh, Emang oleh ka mana ieu? eueuh, asa cek aing pan tadi di eueuh teh. Daek ka warung. Daek ka warung. Korea mah jauh. Nek naon? Naon. Oh iya. Di ke warung. Beli kopi. Hoream euy. Sia make hoream ngopi ke head kerja mau cuaca kieu mah geunaheun alem kieu mah ngopi. Kurang rek ka kebon kan. Lah ka kebon nek nanaon kebon eueuh nanaonan hantem di teang. Kudu mengeula kopi. Tah kadinya beli kopi hideung umat. Mana rek kopi naon we? Hoream mah. Nah sia eta ku Orang aing. ka kebon kadinya. Eta kadi rek naon ka kebon sia. Nah, moal. Astagfirullah. Ya, tengikeun aing. Ya jang meuli kopi, heuh. Tah ieu jang maneh buruhna ku aing bae di buruhan. Buruhan. Heeh. Kopi naon wae ya? Heuh, urang mah kopi hideung meuli naonnya maneh rek jajan Orson jajan naon oge. Asli teh. Asli sia mah. Duh, anyes. Kudu ngopi ongkos orang ajar. Kopi unggulnya. Heeh lah. Heeh. Pamaneh we aing bieur. Anjing. Jadi nomukan Anjing jadi kurang tah ajar. bola beli si goblok teh. Ada ngadaguan si bodang. Orang ngahurungkeun heula sieuna. Ngeri cai. Kebenaran si bodang mah. Aing sebenarnya masyarakat di teuing kita meuli teh. Beras tapi heuh hayang urang ge. Urang mah 5.000 mah nih. Karaku. Ah, bae ah. Oh. Euy. Kemana si bodeng? Cenanya mana dilihat teuing ka warung teh. Itu ka Palestina meuli kopina si kurang ajar teh. Gat Israel. Gila ah. Kaburu ngagolot truk caina tuh euy. Masih kehet. Bobal. Asia kurang ajar. Di teang di luhur. Apaan aing nah asia di mana ya teuing? Ya. Iya, we meureunan euy. 10.000-an teh. Bisa golak. Nah ya kumaha sia kehet. Gelasna. Ya. Beres ya tuh ya. Iya we kumaha lah. Ih tah.
Anjing nah. Kurang capek emang comeron atuh. Ngual. Iya aing ngerengehulungkeun cenah nungguan cenah masih kabur. Udah ditungguan cenah si kabur. Keur urang loli ah. Jig. Kopi ya 5.000. Kopi nana. Bagaimana? Ini kita wae. Kan rek mahi muruhan 5.000 mahi kana naon sia. Anjing lalu eueuh naon. Kopi na meunang. Wah. Ya. Lain teuing. Kemah euy ka kebon teh, mawa gelas nu hade ya atuh di mana ya? Atuh mentong di dinya lah peri euy. Oh, Nu urang heula. cok. Ai tuan rumah karena nu kieu patut aing be. Masih bodeng. Nuhan ku aing lah. Nurang cing pinu euy. Me amis. Siap mani kamalinaan. Tangis kitu. Teman deui anjir. Mau warag. Astagfirullahaladzim. Ayo cai euy kata alus ke. Oh iya kocekeun na. Hah? Heeh, eta. Udah baik mentong tong dikocekeun. Hah? Teh. Cara dikocekeun. Cara aing Euy geunah kieu nya. Bari miripis deui teh. Rek kebon jadi horeng euy. tah cokot tadinya tah di luhur. Naon? Talus. Orang ngulup talus. Dari ngadaguan ieu. Talus. Jebleh deh. Perih Aisyah. Naon di dieu naon? Talus eta talus di. Perih Belah mana euy? Eta di luhur. Tah eta bedinya tah. Kemana Aisybon? Mana anjir eueuh. Podang. Astagfirullahaladzim. Asia lain di luhur. Astagfirullahaladzim. Eueuh anjir. Ade turun sia. Di mana eueuh? Ieu tah maksud aing mah tah ieu di luhur ieu tah. Atuh aya di dinya. Wah, capek pisan. Sia mah tara eucreug. Ngeunah moal ngeunah euy. Nah lah. Beja mah. Tanggo bating. Ciluhan deui. Sok suluan jeung aya gadag atuh. Tuh euy salahnya kopina padahal tong ka ditinyu nya. Nah bae atuh nah teuing. Sia atuh kadoan meulina hiji. Meh tiga kolot. Anjing kieu mah teu ngeunahna jeung hujan jeung naon teh. Mang. Kurang loba mang caina amis teuing. Ye. Tah, maneh dek kabeh oge Aing meh. Lieur aing wareg aing meh teu jajan ke di imah. Sedep Nah, kieu nya. pas euy. Tadinya Teu boga uyah. Hah? Jeung udud ngeunah kieu. Anjing keterang goblok. Kamu peuleuh. Bae atuh berajang ke kebon Eunah udud Lain sia. Naon? Anu kamari teh anu preman teh aya deui. Eueuh. Kelah urang nyokot udud deula aya nyokot heula. Iya. Aya di dieu teh nemok tempo euy. Dek naon kopi mah nya kopi dek diuyahan. Kok aya. Ya Pak, bari si dulu Pak. Orang biasana kolot. Wah, Pak. Ya kebonnya eta. Asyrik naon tong sok aneh-aneh. Nah ada urang mah jeung diajarkeun ku babeh baheula sok diuyahan sakieu tong loba teuing. Maneh lieur. Cok kocekeun. Ku eta we lah. Hai mah kopi teh asa sengit jeruk anjing. Hah? Sengit jeruk. Nya sia diuyahan jadi seungit jeruk ngaco wae sia mah. Anjing bener ieu teh uyah.
kemana karep wae. Teang deng lah. Kebul euy siap. Geus asyat meureun lah. Oke nya. Asa ada muput di asa reungit teh aing. Kan cari nol anjir. Da bongana tuh hujan jadi hujan mana geunahna kieu. Asak juga nah. Sak. Ai itu. Daun heula ji. Hah? Lah daun. Atuh aing. Mantap ku daun ku ieu we. Yang ku ngela daun. Ku turubna we. Bae sok. Ream atuh aing ini-initan wae. Tong teh geus kolot. Ream. Masih mah orang balik ke. Geus ngopi ieu mah. Balik. Tong ka kebon lah. Asya kumaha mun ka kebon mun aya nu megat, Bang. Si Jabrik teh Asya. Anjir moal lah. Eta adina dede Inon meureun. Oh mirip anjing. Asa dari non mah bager. Are eta mah nya Anjing galak gitu. bader eta mah lain bager. Kemak aing mun panggil deui urang cukuran. Tuh kudu dia gunting Urang mah inget wae euy kabawa wae rek sare. Nah, Basa dicegat ku si eta. siapa inget kena roti meureun paling ge. Bae aing mah tidak geus puas kayaknya tah. Mun disiksa teh ku tiluan. Atuh teu balik. Ieu urang mah Naon? inget wae teh mun teh dibebekeun nya. Aing kakarekeun boga pengalaman disiksa ku eta dipalak. Ajukan aing. Aura kasih tadi nama di tukang mah geuningan. Rambutna ngarumah, rambut panjang nu ngarumah teh anjing. Anjing cia teh tah awewe teh kakareke ngaheureuyaan ka awewe teh nyobaan sekali pek salah si anjing. Emang anjing bebaskeun ka sumur tuh. Ai cek aing mah eta mah kelemahanana dina buukna tah cek aing. Lamun dicukuran mah kaleuleus. Pas si Samson mah kan dina bulu kelek. Cek aing eta mah dina buuk anjing. Mata kitu oge. Anjing. Nyakumisan serem aja. Ain, jeung gagogog wae geuning kan. Naon-naon teh boleh kagogog. Gai, si anjing kitu. Kata anjing goblok gua cegah lah ngararencan. Dicegat ku si Sabah, tapi si Sabah harita ciga sieun nya. Oh, beungeut aga euy. Can panggil deui jeung si Sabah ge. Bae. Si Sabah ge ciga sieunun harita mah euy. Ayeuna mah aing pokona salamaya si eta Lamaya si Jabrik eta berkeliaran di muka bumi. Aing mah nyeun onar jeung si Sabah. Bener. Aing pokona rek pager aing jeung si Sabah pokona mah. Emang udah kudu ieu mah. Kamari ngomongna euy. Pas dikerawak teh geuningan. Pas disiksa. Bos jin gitu euy rek ngagoroan jin gitu. Cigana mah boga bala jin tomang. Aing sieun teh. Asa ada pantes babu beungetan kitu mah. Bersekutu jeung nu kitu. Beren apa gituan geuning gudag gede ge gubrak gibrik bu. Beren eta beren cenah biji mah rek gituan jin-jinan oge. Nya. Tapi dah ku aing dari babuk ke tangga sampe. Cuman ya. Karena pokoknya mau panggil lah sieun euy. Tong asa-asa euy mah. Kamu Gamplang we ka mah huluna. Kagok wae. Ai biar tadi uyahan geus ya. Teu tuh. Pantesan atuh. Uyahna. Lain tapi ngomong-ngomong di Bandungan tuh tadi ku dewek maneh. Ada aya hakaneun jeung kopi mah. Ngobrol teh nyamuk. Ada aing mah cager. Cager emang. Cager sia mari aya hakaneun kehed ah. Menang kieu. Bulan noh. Geus beak kopina. Geus. Buru-buru beakeun ah. Orang balik keburu hujan ai. Itu meripis kene kalem atuh urang betah di dieu mah euy. Aing mah ka kebon. Tadi mah ngomongna kurang ajar. Dekat kebun. Udah dahareun. Ayeuna mah. Aduh ngeluh deui. Hah? Aduh ngeluh deui ka dede. Cuk. Kah, siap. Maneh lah. Ngeunah euy. Pedonya, pedo elom teh geuningan. Emang. Masuk ke buru-buru beakeun. Orang ieu balik keburu hujan. Ieu kue ka dieu deui maneh Ayo. Nah ya. Yang barisan ayo. Kopinya beakeun. Balik.
Itu mah baginya. Mah baginya teh. Menang loba kan? Coba. Dua. Ayo. Mawa orang kayaknya dah. Biarkeun heula eta legu keula kabeh. Nah, emang dijailan kurang. Pan make ieu ku aing hiji. Ya. Coba ya. Aya jeung cerukan lah. Hah? Coba. Cing ngasaan kopi kieu. Ya. Aing dah mentak jail kan. Balik cuma balik. Kenal orang gimana, oi? Luhur. Wah.